guys. Nu penting mah urang kabehan berkah selamat lah. Amin, alhamdulillah. Da kumaha deui ari cuaca mah teu bisa dieukeun deui meureun. Dikondisikan. Bisa dikondisikan. Eta mah. Ger kidanya. Nah, tina liputan ieu urang cokot hikmahna we, urang sadayana sing areling ka Nu Maha Kuasa nya, dina mah urang hidup di dunia teh. Da ieu teh geus kehendak Allah, nu penting urang dipasihan keikhlasan. Nya. Allah. Gimana Bu pesan-pesannya? Bisa hujan gede? Oke, simpel wae teh Bu. Warga keur nararingali pasca cuaca buruk di Gadung Tengah. Sareba guys. Tadi cuplikan tadi sempet kan non kurang keur nyenteksnya keur tek kagenep Kirimin ke Jokowi. keur ngetek syuting tadi urang ge sempet kendalanya ka penghulu. Hujan gede jadi urang di cancel heula syuting ku ayeuna. Jadi alhamdulillah ti urang ge nu tuguna naon nya. Alhamdulillah saralamet kabeh ti urang kru kabeh selamat. Ya alhamdulillah jeung non tina korban meureun aya korban alhamdulillah salalamatnya warga Gadung. Rumah-rumahna Paling tina imah-imahna kitu tina kenteng. haruksak. Haruka tuh jarblah anu jeblang nu parah nu beh ditu nya tadi di wetan. Kayak orang tinggal coba. Kayak orang tinggalnya. Tadi cuplikanna geus urang di ieukeun nyuhunkeun doana we ka nyuhunkeun doana ka para dusun sadayana sing anu kakenaan musibah di keluarga Kampung Gadung Tengah sing dipasihan kasabaran katabahan keikhlasan. Amin. Itu nama betul. Amin.